Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Wilujeng patepang deui sinareng sim abdi ngalangkungan tayangan video ngalangkungan channel YouTube. Mudah-mudahan sok sanaos ngalangkungan YouTube. Mudah-mudahan ke Allah Subhanahu wa taala masing dicatat mangrupikan amal salih. Wa imma ka musim abdi wa imma ka anu nonton ieu tayangan terutama pisan kanu parantos like, subscribe, komo anu tos share. Mudah-mudahan masih ngajantenkeun amal saleh. Cat ke Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun kasayan. Kumargi dina urang nyebarkeun kasayan carana rupi-rupi nya. Sok sanaos ngalangkungan YouTube lamun ku urang dimangpaatkeun kanggo naon? Kanggo penyebaran ilmu, penyebaran nasihat, pokoknya digunakan karena hal-hal anu positif. Insyaallah eta bakal jadi amal salih anu bakal karasa manfaatna dunia jeung akhirat, amin. Komodi dina danget ayeuna, dina waktos ayeuna, khususna urang warga negara Indonesia oge umumna mah seluruh dunia panginten ku Allah Subhanahu wa taala nuju dipasihan cocobi mangrupikeun musibah virus wabah teh anu tangtos tos aya instruksi bahkan cenah sakur-sakur anu ngalibatkeun jalmi nu seueur eta teh terus mulai dilarang. Apapun acarana, termasuk acara kasayan di masjid Jumatan, pengajian majelis ta'lim, majelis zikir jeung sajabina, tah kanggo urang jalmi anu muslim, mukmin, iman ka Allah Subhanahu wa taala kedah kumaha menyikapina. Pertama, urang mah jalmi nu iman ka Allah, nu percaya ka Allah, tong kabawa sakaba-kaba. Pertama, eta musibah teh, eta virus teh terjadi atas izin Allah. Kanggo naon? Kanggo nyobi iman manusia. Nah bener teu iman. Ayeuna kasaksi ku urang ku ayana ieu virus corona teh anu iman makin iman. Aya oge anu tadina iman terus pudar keimananana, anu kufur tambih kufur. Aya oge anu tadina kufur ayeuna jadi iman. Lantas saur Imam Al-Ghazali manusia teh kabagi sabaraha bagian dengan aya anu lahir kufur, mautna dina kaayaan muslim, lahir muslim mautna dina kaayaan kufur.
Ayeuna lahir muslim, hirupna kufur, mautna muslim. Aya anu kufur lahirna, hirupna muslim, mautna kufur deui. Aya rupa-rupa nya. Ku aya virus corona ieu teh Masya Allah aya anu bertambah iman, aya yakin bahwa Masya Allah Allah mah nurunkan azab tong ngagerakeun gunung, tong ngagerakeun lahar, tong ngagerakeun cai. Allah mengagerakeun makhluk anu kacida alitna merupikeun virus. Riweuh urang, riweuh di mana-mana berita diisuk tika peuting tika isuk deui kan corona anu dibahas dina Facebook. Ibu-ibu corona deui banget ku sibuk na ibu-ibu ngupdate status corona tapi kapoho salahina karana. Masya Allah urang menyikapina biasa wae. Kabeh oge terjadi atas izin Allah. Kawan-kawan kaum muji iman manusia. Aya manusia teh anu ku ayana ieu musibah corona ditambah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah mah teu kudu ngegerakeun gunung, teu kudu ngegerakeun cai. Allah ngegerakeun virus nu sakitu alitna urang riweuh. Masya Allah. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Jalma-jalma anu iman mah faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, hak di Allah. Allah nyiptakeun ieu virus nu sakitu alitna. Tapi Masya Allah lamun ka Allah tas digerakkeun. Masya Allah riweuh. Masya Allah tambahlah iman. Aya anu ku ayana ieu musibah virus teh nu tadina iman oge jadi kufur. Aya nu tadina rajin ibadah jadi teu ibadah. Tadina rajin ke masjid, pre ke masjid. Padahal masjidnya Masya Allah, masjidnya Baitullah, masjidnya iman Allah. Urang dongkap ke masjid, artinya urang namu ke Allah. Tamu Allah, insya Allah ke Allah bakal dijamu, bakal disalametkeun. Moal kena virus corona, sing yakin. Dan ajan orang ngejedog oke di masjid mah pre ke masjid emang aya anu ngajamin orang moal kena ku virus kena ka manusia teh atas izin Gusti Allah ya. Nah dina ieu tayangan sim abdi ala kadar mengingatkan nasihat khusus kanggo sim abdi umumna kanggo sadayana hayu urang sami-sami ningkatkeun katakwaan ka Allah taala ku ayana ieu musibah nu ku Allah Subhanahu wa taala ditibakeun kalayan ngadua ulah petot-petot diateusna urang ningkatkeun ngaoskeun kunut nazilah dina setiap salat bakal langkung sae terutama dina salat subuh mengiringi kunut anu biasa Allahumma hadini diteraskeun kalawan kunut nazilah ngadua ka Allah taala supaya urang diraksa tina pirang-pirang musibah, diraksa lahir batin siang sinareng wengina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna urang sadayana sing yakin ka Allah Subhanahu wa taala bahwa naon bae anu terjadi ka urang ayeuna isukan jeung saterasna bikana makana wa biyakunu mayakunu gitu sanes sadayana oge eta atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos urang teh ku Allah Subhanahu wa taala saupamina dina hiji waktos ditakdir
kudu kena ku virus tapi kamaotna eta sadayana atas kehendak Allah, atas izin Allah urang mah ulah sieun maot. Anu kudu dipikasieun mah urang sieun maot teu mawa iman jeung Islam. Nu akhirna naon perkara urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Mangga diaminan. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma dafa'ana al-ghalaa wal balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihana wal humum wal gumum wal ahzan wasyada'ida wa syarrul a'da'i wa syarrul zalamati wal mubtadi'ati wal umara'i wal hasidin. Allahumma barik lana wa li jami' auladina wa talamizina wa talamizatina waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa imamil muttaqin salihin ta'ina lillahi wa li rasulihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasbin yub'idna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.